wargi baraya sadaya mugi karuhun marangan Gusti nang tayungan rahayu rahayu kersani Gusti rahayu tunggu diraru datang di rupa olah manusia teka rasa dosa ngaguna sika alam nuhe jong emplok baheula mah rapang tuh di ditu tatangkalan hejo ayeuna katingali geus ganti guna pola manusia ngaguna sika alam budak-budak kahayang sangkan kacumponan tunggu dirarut datang di rumpah amanat para karuhun wariskeun sagala rupina aya katang tuanna tong sangeunana ulah mawa karep sorangan mudah kahayang sangkan nafsu kasorang sagala kacumponan ngaguna sika besi alam pola manusia bencana datang diwari kurang kata sara kulon wetan kaler kidul bencana di mana-mana pan katingali kiwari akibatna ngaguna sika isi alam pan katingali atra jelas sakumaha ulah ngalaworakeun amanat para karuhun jaga tunggul ulah dilarut catang ulah dirumpah dunia tempat pangan
kabetah manusia, ulah sagala digugu, ngudag-gudag hawa nafsu, nepi ka ngaguna sika eusi alam dunya. Pan kieu buktina, bencana datang di mana-mana. Urang teu bisa ngalawan salain ngahindar murkana alam. Astagfirullah.